Tak. Nah, jujur. Jujur. Hayam nanti beli kapai. Dah. Deh, cek laporan. Dah, laporan. Ayah nu ngalaporkeun. Dulu Mang Kiplik, Mang Uong. Oh, tanah. Ah. Egi, pura-pura jurig gitu. Jujur kumaha. Mane bu hayam bikang kumane dicolok. Saha. Bujurna, tapi kapai hayamna. Jujur sia teh kunaon hayam bikang dicolok. Ya. Jujur sia, hayo. Benar. Eta hayam bikang sanu dicolok kumane? Oh, tanah. Sia ngaku. Kan kita di Bogornya. Lain urusan di Bogor di dia. Eta hayam bikang tapi kapae nu Mang Uho. Ayo. Ada ho. Nah, ngaku. Eta kunaon hayam tapi kali dicolok tapi kapae? Tahu Allah. Ah, ngaku. Kunaon si hayam bikang tapi kali dicolok tapi kapae? Hah? Hah? Ngaku. Tinggal Bapak. Tanya aku mah ngaku jujur kunaon dicolok. Tinggal Pak. Nah, jujur. Sok, saya jujur. Kenaon? Sok. Iya. Jujur, kunaon dicolok hayam bikang tapi kapae? Ayo. Tinggal Pak. Hai ngaku. Bener tak? Benar. Heeh, kunaon tapi kapae hayam bikang dicolok? Tinggal. Bujur, ayo siapa ayo kudu ngagantian ayo 50.000. Enggak tahu. Gantian 50.000 hayam bikang na. Colok kumane bujurna. Tapi kapae? Ini kira. Ayeuna kudu ngagantian, beureun duitna teh mana ngagantian hayam bikang na? Tinggal. Ya. 50.000 ruh gantian teh hayam bikang batur. Tinggal. Nah, tuh nyawa kumaha. Eta hayam bikang saha? Eta di mana hayam bikang dicolok bujurna? Tinggal Pak. Di deket imah biani di tukang ngeunana. Hayo. Keur naon eta hayam bikang ditewak? Ayo kunaon? Kunaon hayam bikang ditewak? Nyawa. Nah, tuh nyawa kumaha? Eh. Eta teh kunaon? Hah? Dibubakeun. Digibahkeun kumaha? Kita. Terus? Kita. Ciao. Oh, terus? Ditewak hayam bikangna kumane? Terus? Ciao. Colok bujurna. Siapa teh hidang hayam bikang batur? Balik dia. Sing bener, tuh menang eta hayam bikang batur menang ingu capek. Jadi kudu ngagantian hayam bikang dicolok. Sebelum teh kita kia penting teh. Nah, Di kemana? Ya ayo bapak, ibu sih lagu teh. Hah? Kayak gitu teh. kumaha? Di non